Amit ampun kanu agung ka Gusti nu welas asih pangraksama sadaya alam nu kagungan usik malik sim abdi saparakanca ngidungkeun panadaati siloka kukus nu ngelun tawis pangbakti ka Gusti nadadi mah kiatkeun teka inggoni ngaraksa seni dipaparin caang pada nu dipirido ku Gusti rawuh ka para karuhun anu tos sami ngawaris kabudayan tuturunan sampereun anu paneri nema ti jaman kadaman putra putri mugi dijaring sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi numur abama di pajajaran pangauban sewu siwi nu gelara ditatar soona moganya barkeun wawangi run turun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu mawat kawaluyan bayu mawat kaelingan sakurnu kaliliwatan sakurnu baris kaasungsi urang buka tutungkusan nu kahalang ku pipiding dina gebang sewu lontar dina tulis titis tulis maca uga nak waroga atra setra sukma kanti jungjunan panutup ujar pihatur ditedakeun kayang widi ngaraksama duh Gusti kasadayana sim abdi sakulawargi miwah tamu sadayana pinareung rahmati Gusti amin ya Rabbal alamin mugi Gusti ngaijabah astagfirullah
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ul kukus ka awun-awun menyan putih nitih hurip rupa sekar pangawasa. Hiliwir ke tepis wiri nyampuang ka awang-awang wangi sari na ngadaling ding. Sup asup kawujud nyusup kana kulit kana daging nyak serak genah kana awak. Ngageuing jasmani tanding ngahudang sinuk matanang Mokilili eling diri. Pun ampun karama ibu laksa ketik tata titik tuang wayah nedak tobat. Kiwari bebersih diri sumejak ruruat badan mugi sami asihab sami. Duh ampun nu jadi dulur santen tali ari-ari sejak nyambat nedak tobat. Sausik mugi teruntik saucap muga tong hilap kurang sami sami kuri. Sakum kesepuh umum nulas tari tanpa bukti bade nedak dihampura. Babakti kumelisari sinekara paesan tunggal ulah nitis na tumariti. Sasadu tebenu kalbu kasugrining para wali nusalapan kakoncara. Ahli gending seni dangding tukang arang cipta wayang mugi ulah nyai si kuding. Nunuhun kadat nu agung maha suci sifat gaib asma purwa anu nyata. Nu maparin rohman rohim apana salam dunya wedi asih du Gusti nulas adil. Ngapung kaluhur manggung kadewadi otipati kahanap kapurwakala kagigir kaputri gelis sang tanana maduretna deda amit lawanti-wanti. Tug nutuk karatu lemur sang pertiwi ais bumi sang pertala sang galemah. Ulah mandawa manawi manawa ka anurea manawi ka disim abdi. Tur cadu kasurup hantu bait karanjingan demit istan katerapan setan. Dedemit sing gancang indi tririwa sing gancang mulang mali kana kawit nganci. Lus banglusnya umur mulus pait daging seket kuping pahang tulang utek cakang. Tarik kulit bersih getih lihat urat cekas awas diri jati natebih pati. Huk nutuk ku kidung ayuh astagfirullahaladzimnya bubar ku rajah singlar. Leungit rupi-rupi sulit anu tinggal waspadan urip Gusti nawaras abdi. Bol kukus sukma nu ngukus sukma nu dikukusan. Bul kukus di Dewi Asih cat pancat kasinang putih ka pasar alah kabuana pancat tengah. Mangka aya bugunangan mangka aya bubuatan masing pepek masing penuh sabab limuh pepek penuh sabab pangiring pernabi. Sampurna ku kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sir eling jatining hurip.
Sim abdi saja permisi sareng sim abdi babakti nyangakeun pangabaktina ka Gusti Nu Maha Surji. Mugi katampiknya sari uga katampaknya rasa kalayan ieu abdi saja hawal hadoroh ka para arwah karuhun. Ka para karomah sadaya ka ahli wajib anu dimumule. Sakum kasadayana anu rawuh ieu. Ka karuhuna anu parantos ngantun nu mulih ka jati nu mulang ka asalna. Ti ibuna ti ramana ka akina ka ninina ka uyutna ka baokna ka udeg-udegna jang awareng ka kait siwur eyang istri eyang pameget anu tebih anu caket anu ahli wajib dimumule. Mugi sadayana marantena aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenging tempat anu mulia munguh kaaguan Gusti ditampi iman Islamna dihapunten tina sanes kanten dosa perdosaanana digolongkeun ka jalmi muslimin kalih muslimatna. Kalih atuh ieu abdi saja amitsun tadasun kanu sumare di dieu. Ka ibu pertiwi, ka ibu bumi, ka rama langit, ka ibu cahaya rama pangawasa, kanu kakurung ieu ku wawangunan, katincaku tatapakan, kanu katingker ku papageran, kanu kahumpi ku bilik. Pilih aya basa tunggul anu kaparud catang anu karumpak nu karempuk tugu karempak rarangan kasebut kapamalian. Pilih mipit teu amit, pilih ngala teu bebeja, pilih titip teu pamit, nu nak ge teu bebeja. Pilih aya anu nyaeta ti kasebutna teu saur, pilih aya anu kasebat asmana. Kalawan pilih aya nu kacarekan kagandengan kageuleuhan kakeumuhan kaluluhuran kaluluhua lalangkahan paralun anu kasuhun hampura anu kateda. Muga ulah jadi mataeni kana diri madawa kana badan sakum anu sami rawuh. Nyanggakeun deui atuh hadorohna kanu calik dewetan ka malaikat anu opat ka jungjunan poe 7 dawuh 5 pongpok 4 bulan 12 tahun 8 ka para walina ka para nabina ka para rasulna ka para sahabat ka para malaikat sakum kasepuh umum nu lastari tanpa bukti. Disim abdi saja titip diri sang badan agungna ka Gusti anu Maha Suci. Jembarna kanu nyangking hirup kanyimas pohasi kanu nyangking hurip kadeyaya kadulur nu teu nyareat kapapat kalima pancer. Ka nini parajibatin ka aki parajibatin ka nini marana ka aki marana ieu abdi nitipkeun diri nyangsangkeun badan ieu seueuh putu putra Adam. Khususna anu gaduh ieu nyaeta pingpinana anu janten nyaeta ngurus ngaturna. Ieu tina antara pihakna lembaga pendidikan katut para nonoman sadayana. Boh putrana boh putrina mugi-mugi marantena aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan kalayan muga jadi putra jadi putri anu guna kanggo kapentingan nusa bangsa katut agama. Kalayan tiasa ngabaktikeun dirina ka Gusti ka nagri sareng kawargi. Kantenan atuh marantena mipit hasil nu mocekil ngala buah anu utama pikeun neraskeun ieu hancak garapan. Mugia atuh kanini prajibatina ka aki prajibatina muga ditangtayungan nyaeta salang. Kalayan nyangakeun deui hadorohna atuh khusus kanu ngawengkon ieu wewengkon Bandung. Utamina ieu kanu nganyangking Bandung Kulon ka Mbah Jamrong. Sarang nyata tina antara pihakna ieu ka Prabowo Sudan ukur. Oge teu hilap deui atuh ka para karomah-karomahna ieu khususna Jawa Barat, Indonesia pada umumna ka perpejuang kamerdekaan anu tos sami mulih ka jati mulang ka asal neteskeun darahna ka Ibu Pertiwi. Mugia marantena aya dina rahmat Allah kalayan kenging widi Gusti. Nyarengan ka para abdi-abdi sadaya ku karamatna ku sapaatna ku mujizatna ku dangiangna ku kamatihanana agung ti Gusti jembar ti para karomah. Muga jadi pangjerum panyarungsum pandeudeu panangeuy pangaping pangjaring pangjaga sareng pangriksa siang kalawan wengi lahir kalawan batin dunya kalawan akhirat. Rup ti manggung koleang ti awang-awang di teang kusuk maraga di teang kusuk majati suk bayu manying kurungan. Inung leungeunna anu ngadareukeutkeun jarijina anu ngahijikeun jajangkungna pangwuwuh berkah gurarasaan.
tulis bibir sakraletah mun poho kudu ngingetan saha nu ngingetan anak ibu suci Rama anu kawasa ati manik pangabaran awak badan calakan rarai cahaya mas burud ku cahayaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah teu boga papadang ati boga sateda marjati nu harurung dina karurunganana nu ngagalencelang dina badana anu nalemres dina hatena anu nyariringna dina pikirna caangna salawas-lawas saimur ingsun bear caang bear padang caang padang narawangan nyangakeun deui hadorohna kanu nyangking sadunya ka mah kaliwon taliraga kanu nyangking sapulo Jawa ka mama dalam tataningan kanu nyangking sa Jawa Barat ka mama jugrug ningali kanu nyangking hirup ka Nyimas Pohaci kanu nyangking hurip ka dieu yaya kadulur nu teu nyareat ka papat kalima pancer kasangdatullah sifatullah rahmatullah rahmatullah kalina deui atuh ye bising aya karuhun anu umna teu nyaeta kasebut bising aya karamat anu teu kasebat bilih aya nu teu kakemangna nu teu kakemingna bilih aya basana nyaeta ieu poho kana dongdonana kolot hilap kana sasaka asa leungit kana tetali paranti paralun anu kasuhun isim abdi ieu sanes mi Gusti kana jiri muja kana jasad gabungkeun kana wujud ananging mupusti kana tatali paranti seni budaya warisan ti nenek moyang muga ieu sing janten sababiah jalan pikeun mukakeun lalangse kahirupan kahuripan sewu putu putra Adam kalina deui atuh bising aya siku siwulung-wulung galagat kencana mau ngamuk gajah meta anu rek nyenekeun ngajarumakeun anu ngagoyahkeun ieu kana katengtreman nagara boh bangsana boh agamana muga leungit tanpa lebih ilang tanpa karana kalih bilih ya tu manawa manawi manawa ka anu rea manawi ka disimap urang tutup kurajah pamunah munah kayu munah batu munah cai munah bumi punahku rajah pamunah